Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak anu soleh tur solehah. Kumaha kabarna? Damang. Mudah-mudahan orang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sata acan diajar, hayu urang sami-sami ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bahasa Sunda dinten ayeuna nyaeta pangajaran ka-7 cita-cita kuring. Materina nyaeta ngalarepkeun kecap barang sareng mika weruh tanda panyeluk .2 jeung tanda kurung aya di halaman 72 sareng 74. Mangga diregepkeun panjelasan Ustazah. Kecap barang nyaeta kecap anu nuduhkeun barang atawa ngaran nu dianggap barang. Kecap barang adalah kecap yang menunjukkan barang atau nama yang dianggap barang. Kecap barang seueur pisan, contohna ngaran-ngaran barang nu aya dina jero imah. Contohna naon nu aya dina jero imah? TV, terus radio, terus kursi, meja, eta barang-barang nu aya di jero imah. Aya deui barang-barang nu aya di sakola, diantaranya papan tulis, terus penghapus, terus meja, buku, jeung sajabana. Sesebutan jalma sasatoan jeung sajabana eta disebut kecap barang oge. Nah, ieu nyaeta contoh-contoh kecap barang. Tingali dina sesebutan jalma atau ngaran sasatoan. Bapak, Ibu, Nini, Aki, Adi, tentara, polisi, dokter, jeung sajabana disebut kecap barang oge. Jadi, lamun kapendak dina ngalarepan kecap barang soal anu aya Bapak, Ibu, atau jalma Nini, Aki, atau Adi, atau ngaran jalma, sesebutan jalma, eta disebut kana kecap barang. Contoh kalimatna nyaeta Bapak teh gaduh padamel 30 urang. Kecap Bapak sareng padamel eta kaasup kana kecap barang. Materi salajengna nyaeta mika weruh tanda panyeluk .2 jeung tanda kurung. Tanda panyeluk teh tanda naon nya? Tanda panyeluk dina basa Indonesia nyaeta tanda seru. Dina kalimah biasana digunakeun pikeun negeskeun atawa nuduhkeun parentah. Tanda penyeluk atau tanda seru biasanya di dalam kalimah digunakan untuk menegaskan atau menunjukkan kata perintah. Contohna mangga ditingali di halaman 74. Contoh anu kahiji, tulis ku hideep. Nah, tungtungna, tungtung kecap atau tungtung kalimah pasti ditandaan ku tanda panyeluk. Sarua oge jeung contoh nu kadua, pangmeulikeun beas ka warung. Nah, eta nyaeta kalimah parentah anu ditungtungan ku tanda panyeluk. Tanda .2 dina kalimah biasana digunakeun pikeun hiji, ngeceskeun kalimah nu wangunna runtuyan. Jadi, tanda .2 digunakan kalau kalimah atau kecapnya banyak, runtuyan itu banyak atau beruntun. Anu kaduana, nuduhkeun kalimah dina paguneman atawa teks drama anu nulis sanggeus ngaran tokoh. Anu katiluna, ngahapit angka atawa huruf. Nah, ieu contoh kalimah anu ngagunakeun tanda .2.
Rani boga adi 3. Titik 2 Yusep, Sepi, jeung Ratna. Nah, eta titik 2 anu dipake dina kalimah nu ngawangun kana runtuyan. Tanda kurung biasana digunakeun pikeun nambahan katerangan ngeunaan singgetan atau singkatan nu kaduana ngahapit angka atawa huruf. Contona, usaha kasehatan sekolah disingkat tanda kurung UKS. Jadi tanda kurung biasana nambahan katerangan ngeunaan singgetan atau singkatan. Alhamdulillah materi perkara ngalarapan kecap barang sareng mika weruh tanda panyeluk, tanda titik 2 jeung tanda kurung atau srengse. Alhamdulillah pengajaran dinten ayeuna atau srengse mudah-mudahan nu saja disampaikan materi-materi tentang ngalarapkeun kecap barang sareng mika weruh tanda panyeluk titik 2 jeung tanda kurung tiasa ananda paham. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.